urang deka Allah make pikih baik moal usul ilallah datang ke pikih doang ngahalangan tak pikih teh sebab make aturan-aturan manusia sanajan eta aturan manusia menang ti Allah urang teh make aturan manusia lewatkeun eta teng asup ke alam itu pikihna tetep dipake ngan teu ditaalukeun urang lewatkeun ke alam nu eta tauhid nu biasa kurang diaji ge ngahalangan ka urang tauhid nu kurang diaji wujud kidam baka mukalabat eta teh moal usul ilallah kahalangan ku eta urang kudu melewati eta teng melewati pikir teng tapi berarti lain teu dipake diliwatan ku urang geus zahirna mah kadeuleu mikir padahal batin mah geus ka Allah di zahir mah kadeuleu ku urang teh kos kitu bae tauhidna padahal lewat urang Allah hese pasti hese ieu keur carita bae jeung ulah coba-coba terus aing moal mikir aja cek ieu ge moal usul tungtung nama mikir henteu usul henteu dibelum sia ieu keur carita hal mulai aya ner di jero indah ngeunah lantaran ieu mah hiji kaifiyah zahiran wa batinan zahirna ibadah kadeleuna batinna ge ibadah nerop frekuensina antara zahir jeung batin ngeunaheun jasa pelebah dinya urang mah pan zahirna doang ibadah batinna mah keur ka mall ieu mah zahiran wa batinan tah kaifiyah eta hal ngaranna ketika urang aya di dinya ngeunaheun Allah teh asa deket leuwih deket tibatan urat genggero contohna dina iya kana budu karasa engke bakal ketika ngucapkeun iya kana budu